Ketika kedamaian di dunia mulai terusik, ketika kesucian sumber kehidupan mulai panik, tiada yang bisa menahan, tiada yang bisa melawan. Akibat dua ulah anak manusia. Musep aing emang. Musep ah. Duh, cuaca bagus ya. Mancing dek ah. Mancing Aduh. Si eta deui. Singkeun atuh jelema. Aing mah ditang-tang ku dewek sakalian ya. Aduh. Si eta deui aing ngusep ning kayak pengen. Aing garget aing ah. Sarjit, reka mana maneh? Ngusep. Aing ngarek ngusep. Siapa biasa lagi ngecrik? Atuh apa naon mah ngusep. Mun teu ngecrik nyair maneh mah. Aing. Siapa? Aing nyair mah nyair we, atuh tong make ngusep malahan urang. Suka nyair mah. Ngarusak hungkul siapa bari jeung ngaganggu deui. Aing teh kan ngusep sok ngadu aya loba-loba. Ayo sia emang aing teu wani. Sok sia emang aing wani kitu. Aing nang lega. Aing mah teu wani. Ayo sia sok sia. Aing heula. Sok sia mun ade ngusep jeung dewek mah. Kaluarkeun parabotan maneh. Siap. Boga parabotan? Boga. Ieu lain. Parabotan ngusep. Boga. Sok kaluarkeun jurus maneh. Sok aing pakai jurus. Siap. Kalikan terus air. Bismillahirrahmanirrahim. Celah lawan. Iya jeung aing lah aja saya main teu wani kalawan maneh. Dah. Jadi rewek. Ayo ge. Ayo sia na kalawi. Ayo. Sok sia loba-loba meunang ya. Iya. Ayo. Sok sia. Ayo sia kalawi buru. Aing heula. Aing mesti heula. Oke. Target tempo aing menang. Aduh yang itu. Ya. Aing menang.
motor sia teu bebenangan. Aing ya, bener loba. Mana oka bisa memang maksudnya dasar tukang kecrik sama. Copot siapa tuh aing. Paling ya. Awak gelis tuh. Dia awak gelis. Hah? Awewe? Oh, Mana? Mana awewe? Ah, itu mana awewe? Itu mana kemek, itu mana? Sampai. Siap kalau kaya dibawa kemana? Lauk aing! Lauk aing itu dibawa kemana?